Naon ngahulang gitu Kang Pulan, bingung ya teh adi can gawe-gawe di gawe di mana? can gawe kakara rek ngalamar. Ngalamar saha? Nah, ngalamar saha? Can gawe kakara rek ngalamar. Cina tadi ngalamar. Lain ngalamar awewe. Lain ya naon atuh lamar-lamar kieu. Iya, adina Kang Ipan ngalamar cenah. Ngalamar saha? Nah, ngalamar di teh kumaha? Adi can gawe. Kakara rek ngalamar, lain ngalamar awewe. Padahal mah ngomong atuh rek ngalamar mah teh mun tadi teh meureun mawa naon atuh meureun ngabantuannya. Naon di? Lain rek ngalamar awewe. Can gawe. Tadi teh kan nyebut teh ngalamar. Jadi teman-teman ngalamar atau nangan gawe mana? Jangan gawe, lain ngalamar awewe. Tadi ngalamar. Kumaha ieu teh? Tadi cenah ngalamar ngadenge teh. Lain ngalamar. Adi can gawe kakara rek ngalamar, lain ngalamar awewe kumaha ieu teh? Jadi asa Ai tadi cenah ngalamar ka urang mana? Duka kurang mana? urang mana di? Nah jadi kurang mana ieu teh? Lain aduh kumahanya? Lain urang mana ieu? Adi uing can gawe. Maksud kakara rek ngalamar gitu. Ngalamar ka mana? Aduh. Lain. Kumaha atuh ieu teh? Lah aing mah jadi Nah, cerik. aing wing mah lain yang cirikan adi, yang cirikan di dinya duaan. Aduh. Urang mah geus kudu diceungceurikan. Cerikan mah. Adi di dinya kudu Ulah diceungceurikan. cerikan urang.